Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda yaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul ning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting nyatana ka si Oded sabatur-batur anu mana harita nuju tarung sareng Jakarana nanging dina sajeroning tarung teh aya hiji wanoja anu maksudna rek mantuan ka Jakarana nu tayalian Nyi Mayang. Kumaha tuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Bener-bener mihak kamu musuh ayo nama euy. Montong kagabah si Oded. Saeutik oge kuring teu ngarasa mihak ka musuh. Jeung deui aing mah teu boga musuh. Ngalakukeun kitu sote lantaran karunya ka urang lembur anu harta bandana sok digarong wae ku maraneh. Geus atuh geura areling maraneh teh. Meungpeung masih kene aya kasempetan pikeun ngomean laku lampah anu salah. Ceuk Nyi Mayang nyoba-nyoba ngelingan ka si Oded jeung baturna. Tapi tumerapna pikeun si Juha jeung balada narima caritaan kitu teh kalah matak ngahudangkeun amarah. Samalah si Juha matana menibun celik awak ngagidir huntuna kekarot. Nyarita naon sia teh Mayang? Aeh di leuleuyan kalah beuki wani. Eta kadewek wani mamatahan? Manggeus jempe sia montong nyerocos wae. Sok ayeuna tinggal pilih naha mending buru nyingkah ti dieu. Atawa kekeh siarek ngahalangan kana pagawean aing? Tanya si Juha nyaritana kasar. Leungeunna tutunjuk kana beungeut Nyi Mayang. Moal kuring mah moal nyingkah. Nya heug taya bayana. Tapi lamun sia meunang cilaka ulah nyalahkeun. Batur-batur. Ayo bareng maju deui. Urang nuluykeun tarung anu tadi. Gancang podaran si Jakarana teh tah. Sakalian tewak si Mayang sarta omat ulah cenah leupas deui. Urang bawa ka hareupeun si guru. Ceuk si Juha mere parentah ka baturna sangkan yang kalak Nyi Mayang jeung Jakarana. Ngadenge kitu Jakarana jeung Nyi Mayang gancang atuh taratan-tatan rek nyang hareupan sagala rupa anu bakal kajadian. Batur-batur. Ayo maju. Ceuk si Juha. Bari sok nunda buntelan di sisi geus kitu serepet ngalugas bedog. Jeleng luncat ngirimkeun panarajang ka musuhna. Anu diserang ku si Juha tayalian ti Jakarana musuhna anu geus aya sababaraha kali ngahalangan kana pagaweanana. Ningali kitu Jakarana gancang luncat kanu lega. Nya atuh ari geus dimimitian kitu mah si Oded jeung anu sejena oge harita keneh langsung jelung-jeleng narajang ka musuhna. Antukna gerwe atuh tarung meneragot. Jakarana harita ngalawan 3 urang, si Juha, si Kling jeung si Obed. Ari Nyi Mayang ngalawan si Oded jeung si Dodeng. Kasugri kaum dangu. Kaayaan di pakarangan eta imah jadi rame ku sora anu pating gogorobok jeung sora pakarang anu bantrok estuning mata ketir kadengena. Kocapkeun anu boga imah
Anu tadi digarong ku si Oded harita eueuh anu wani kaluar ukur caricing bae bari ngarintip tina liang bilik anu carang bari ngadegdeg. Bakat kusieun meureun. Nya kitu deui tetanggana anu sejen anu imahna kawilang deukeut sakabehna sarua eueuh anu wani kalaluar. Caricing bae di jero imah bari ngintip tina liang bilik. Kocapkeun patua kampung anu tadi arindit rek ngarudag bangsat. Sanggeus nguriling ka belah kulon tapi hanjakal garung anu diudagna teu kasusul. Akhirna sararea laleumpang muru ka sisi lembur. Tapi barang keur jongjon leumpang, hawar-hawar kadenge sora jalma anu pating gorobok jeung sora pakarang anu pabentar. Ke urun heula barudak. Cing sok dengekeun ku sararea cing eces. Beut kawa sora jalma anu pating gorowok. Ceuk patua kampung. Reg leumpangna eureun anu sejen urutan ngarandag bari ngadedengekeun sora anu bieu disebutkeun ku patua. Nya patua kitu. Aya jalma anu pating gorowok kawasna anu keur garelut. Datangna tuh ti belah ditu. Walon saurang jajaka anu ngaranna Asmad. Curugna ngacir nuduhkeun ka palebah datangna sora. Baturna anu sejen bareng ngaliuk. Bener Jang Asmad. Datangna ti belah ditu. Ayo buru urang tiang sigana magarong teh keur pada ngepung. Nya hayu patua. Jawab Jang Asmad. Geus kitu belecet lumpat pangheulana dituturkeun ku patua kampung jeung 7 urang baturna. Maksudna rek ngajugjug ka palebah anu keur tarung. Kocapkeun deui jakarana anu harita keur ngalawan 3 urang musuhna. Teu buru ngarasa riweuh, si Juha, si Keling jeung si Obed terus ngarangseg ampir teu mere lolongkrang pikeun ngawahan. Sajabati kitu pangabisana oge sakabehna kawilang lumayan. Sareta tarungna bener-bener lantaran maranehna embung lamun seug kudu eleh deui kuno jadi musuhna. Dina hiji kesempetan, seak bedog si Juha ngolepat rek nigas beheung. Tapi hiuk lep jakarana ngelok. Los bedog si Juha teu keuna. Keur kitu hiuk deui bedog si Obed ngolebat ngababad bincurang. Tapi jeleng jakarana rikat ngajaul kaluhur bari sakilat ngahambatkeun bedog kana tarang si Obed. Puguh bae atuh ngajenghok teu miceunan waktu sakilat jeleng luncat ka tukang. Hiuk plos. Sabetan jakarana oge teu keuna. Celek nincak lemah. Tapi kakara oge napak. Bedog si Juha jeung si Keling geus pating kolepat deui ngancam awak. Tapi sakituna mah jakarana kawilang waspada. Bedog musuh anu datang gancang ditadah. Hiuk belentrang. Hiuk belentrang. Oleweng. Bedog 2 musuhna ngoleweng kagigir dituturkeun ku awakna. Bareng jeung kitu, sakilat jakarana ngayunkeun dampal sukuna ngajejek awak si Keling. Seak cebrot. Alah. Si Keling ngagero tolonjong, gebru labuh tapi gentak muniang cengkat. Ningali kitu jeleng sakilat jakarana luncat maksudna mah rek ngajejek deui awak si Keling. Suku katuhna ngeblesur tarik pisan tapi samemehna nepi kaburu kareret ku si Juha. Nya puguh ngaranjug sarta gancang nyuntrungkeun awak si Keling anu kakara cengkat. Awas Keling. Si Juha ngagero tolonjong gebru duanana labuh tuluy pating goreleng dina lemah. Seak plos tajongan suku jakarana teu keuna. Korejat si Juha jeung si Keling bareng harudang. Napasna ngahegak matana bolotot mencerong ka musuh. Setan bangkar warah. Bener-bener ngajak gesang sia ti bangsat. Ceuk si Juha bari rengha peranjug kesangna geus ngucur. Ayo serang di Juha. Orang bedesan ieu bagelung teh. Ceuk si Keling bari terus tatan-tatan rek narajang. Ayo serang di Keling. Obed, montong dibere omer Obed. Sebrut si Juha, si Keling jeung si Obed nyerang deui babarengan.
Bedogna katempo pating kolepat ngancam sakujur awak Jakarana. Seak bedog si Juha rek nyabet beheung. Hiuk belentrang ditakis. Seak deui bedog si Obed datang tigigir. Gilek Jakarana ngagiwar bari nakis bedog musuh. Hiuk belentrang. Keur kitu jol deui bedog si Kling nyuruwuk lempeng kana dada. Hiuk belentrang. Ditadah deui. Nya kitu jeung kitu bae terus-terusan keur saheulaanan. Jakarana bener-bener teu bisa malik narajang da puguh riweuh. Tapi sakitu mah kaitung rancingeus lantaran hiji oge bedog musuh eueuh anu keuna kana awakna. Sabab Jakarana kesit pisan gula kilek ngencak atuh bari nakisan bedog lawan. Nya antukna mah ger deui tarung patutunggalan. Silih Sabat, silih Kadek, silih Cacag, silih Tarok jeung sajabana. Napasna kadenge geus ngaharegak, kesangna geus ngaroprot maseuhan kana sakujur awak. Tapi sanajan kitu katempo masih kene sarumaget pisan. Modar sia. Taro kuluna euy cenah bejar. Hiat. Maju sia garong siluman gejul. Hayo. Mitra kaum dangu anu tarung beuki ragot itu ieu sarua pada kesitna sarua pada rancingeusna. Kocapkeun nyimayang anu sarua keur tarung ngalawan si Oded jeung si Dodeng. Harita katempo awakna jojorelatan bari ngabubat babitkeun bedogna nakisan serangan musuh. Sakitu geus sababaraha jurus digunakeun tapi si Oded jeung si Dodeng can keneh bisa ngarubuhkeun. Samalah duanana kalah beuki ngarangseg sabab hayang bisa ngelehkeun nyimayang anu engke narek dibawa ka hareupeun guruna. Kocapkeun deui Jakarana anu keur ngalawan tilu musuhna. Dina hiji kasempetan seak bedog si Obed ngolebat rek nigas beheung. Tapi Jakarana anu harita keur ngagulak gilekeun awakna teu gugup. Rikat ngelaukeun sirahna. Hiuk plos bedog si Obed ngolebat ngahakan angin. Nya bareng jeung kitu Jakarana sakilat malik narajang. Bedogna nyuruwuk rek ngancam beuteung si Obed. Puguh bae atuh si Obed reuwas. Sakilat jeleng mundur ka tukang miceun serangan. Tapi ku Jakarana gancang diudag. Jeleng luncat ka hareupeun si Obed bari ngayunkeun bedog rek narok sirah. Harita gerakan Jakarana estuning cepet pisan. Hiuk bedog ngolepat sorana kadenge ngahiuk pangbaraan. Nempok kitu si Obed meuning ngaranjug. Barang harita bedog musuh ngalayang gancang ditadah ku bedogna. Hiuk belentrang. Celeng bedog si Obed ngaceleng teuing ka mana. Wadah, goblok sia. Si Obed ngagoak reuwas. Dengan kekerepengan asa komper akibatina bantrok na dua pakarang anu kacidat tarikna. Dina kayaan kitu teu kanyahoan. Suku katuhunan Jakarana harita ngalayang ngarah kana iga burung si Obed. Hiuk jebron. Alah! Si Obed ngoceak awakna ngabangkieung ka tukang. Sabot keur kitu ku Jakarana teu diantep. Sakilat ditimpah deui ku tonjokan leungeun kenca. Hiuk genjrot. Keuna kana beungeut. Kowowong atuh si Obed ngegero bari nungkup beungeut ku dua leungeunna. Keur kitu seak jebron. Dadana ditajong satakerna. Atuh koloyong gebru si Obed rubuh tina irungna ngaberbei getih seger. Alah, aduh, alah, alah. Si Obed harita gegerungan ngarasakeun ka nyeri iga burung nyeri. Dadana eungap getih ngucur tina irungna. Puguh atuh meuni adug lajer. Nampok kayaan si Obed anu harita teh geus rubuh. Si Juha jeung si Kling kacida pisan nafsuna. Duanana bareng luncat bari nyebetkeun bedog kana awak musuhna anu keur nukang. Modar sia bangsat. Ceuk si Juha. Bedogna ngalayang. Ngadenge kitu gilek Jakarana gentak malik breh katempo bedog musuhna geus rek nepi. Tapi Jakarana teu gugup bedog musuhna anu datang sakilat dibabad ku bedogna. Hiat! Hiuk belentrang, belentrang, celeng, celeng. Dua bedog raceleng.
Si Keling jeung si Juha ngajenghok lantaran bedogna leupas tina ceklan. Bareng jeung kitu hiuk jebron. Puhu ceuli si Keling ditonjok satakerna. Alah. Si Keling ngagoak puhu ceuli nyeri panon oge asa ngaburi nyai. Leng sirahna karasa lieur daligdeug awakna ngadaligdeug tetempuan asa nguriling. Taneuh anu ditincak asa dengdek. Sabot keur kitu seak jebron. Awakna dijejek digigir. Goak ngoceak deui tolonjong gebru rubuh. Alah. Si Keling kadenge gegerungan sarua jeung si Obed ngarasakeun kanyeri. Sok rasakeun sia bangsat. Ceuk Jakarana bari ngawaskeun ka si Keling anu keur gegerungan. Ningali kajadian kitu, si Juha meuni kekerot bakat ku nafsu. Jeleng luncat sebrut nubruk awak musuhna. Jakarana harita rada balangah sarta teu kaburu ngagiwar. Oloyong gebru awakna labuh ditubruk ku si Juha nepi ka nyuk suruk kana taneuh. Aduh! Jakarana ngagero lantaran kaget jeung nyeri. Sabot keur kitu seak jebron bobokongna ditajong ku si Juha satarikna. Kawan tuh hayang puas. Aduh, alah. Jakarana ngagero deui tuluy ngagorelengkeun awak da ngajauhan musuh. Obed, Keling, gancang hudang. Hayo eta mangkeluk urang podaran. Ngadenge kitu korejat si Keling hudang. Sedengkeun si Obed can bisa cengkat sabab dadana karasa nyeri jeung eungap alatan tajongan musuhna. Gancang urang ku tambang oi. Ceuk si Juha nya tuluy ngudar tambang anu digantungkeun dina cangkengna. Anu teu weleh sok dibawa lantaran keur sasayagian bisi hiji waktu dibutuhkeun kawas harita. Si Keling oge teu baha. Gancang udar tambang rurusuhan terus ditalikeun. Sabot keur kitu korejat Jakarana cengkat. Katempo rada meuyegeung lantaran bobokongna nyeri ditajong ku si Juha satakerna. Dina kayaan kitu, harita si Juha sakilat ngalungkeun tambang kana awak Jakarana. Lung kulawit re tambang teh ngeurad cangkeng. Keur kitu lung deui si Keling oge ngalungkeun tambang dipake ngeurad awak musuh. Lung kulawit red sakedeung oge dua tambang geus meulit kana awak Jakarana bari dibetot ti ditu ti dieu. Beunang sia hayeuna mah goblok. Si Juha nya kakak seuri atoh ningali awak musuhna geus kaeurad ku tambang. Kojora Juha, montong diantap. Tembal si Keling panonna teu leupas ngawaskeun ka musuhna. Aih kurang ajar sia. Awak aing diurad, dasar bangsat. Matak potong sombong ka dewek masya kunyuk. Si Juha nya kakak seuri deui bakat ku bunga. Geus kitu tambang harita teh dibetot kudua leungeunna sarta tuluy ditarik satakerna bakat ku hayang ngarasa puas. Nya durug-dug atuh awak Jakarana kagusur. Sabot keur kitu, si Keling oge embung eleh. Tambang anu diceklan ku manehna oge gancang dibetot satakerna. Durug-dug atuh awakna kagusur ku tanaga si Keling. Suku Jakarana nepi ka ti tatarajong samalah kawas anu hayang ngahajakeun. Durug-dug deui dibetot ku si Juha. Puguh bae atuh awak Jakarana jadi ripuh sabab pada ngabetot ti ditu ti dieu. Dasar garong gajul sia. Ceuk Jakarana bari mureleng ka musuhna. Geus kitu gancang ngerahkeun sakabeh tanagana. Kap tambang anu keur diceklan ku si Juha jeung si Keling harita ditewak. Geus kitu sakilat dicentok sakaligus bari ngagunakeun tanaga sapinuhna. Akibatna puguh matak heran. Awak si Juha jeung si Keling bareng ngalayang ka luhur lantaran kabantingkeun ku tanaga Jakarana. Jedud kalayang awak si Juha ngalayang. Tuluy gorobas gubrak awakna ragrag kana dapuran tangkal jauh. Sedengkeun si Keling awakna ngagubrag ninggang golodog imah. Tambang anu dicekalna sapada harita lesot goak atuh duanana bareng ngagero. Aduh! Aduh! Si Juha jeung si Keling kadenge pating gadaro ngarasakeun kanyeri. Ari Jakarana gancang lurusuhan ngalaan tambang tina awakna. Tapi dina kayaan kitu, hiu
Jebron pundukna diketing ku si Obed. Aduh. Koloyong awak Jakarana nyolontod ka hareup bari muringis. Ngan untungna harita tenepi kalabuh. Bareng jeung kitu, siak si Obed ngirimkeun serangan. Suku katuhu ngablesurek ngajejek awak Jakarana. Tapi hadena gentak malik gep harita suku si Obed anu geus rek nepi ditewak tuluy diceklam. Geus kitu sakilat dibantingkeun kana lemah. Hiuk geblug awak si Obed tibebeut goak ngagero. Alah! Ngadenge si Obed ngagero. Korejat si Juha cengkat kanyeri geus teu dirasa. Harita jeleng luncat narajang pereup katuhuna nyeleberek ngagedor kana careham. Tapi sakali ieu mah teu disingkahan tapi ditadah ku pereup deui. Hiuk bledug dua pereup diadu. Gorowok si Juha ngagero pereupna nyeri lain lumayan. Ya tuluy ajerag-ajeragan bari ngusapan pereupna. Kitu deui Jakarana oge muringi sedap puguh sarua nyerina. Ngan teu kawas si Juha teuing. Waduh, goblok sia. Aduh, pereup aing nyeri sia bangsat. Kakara diadu pereup oge si laing mah geus ajerag-ajeragan bari gogorowokan. Jep jempe Gandeng. Ceuk Jakarana seuring ngoak ka musuhna. Tapi bareng jeung kitu ngadadak kadenge sora Nyimayang anu ngagoak. Barang direret katempo Nyimayang rubuh lantaran keuna ku tajongan suku si Oded. Samalah harita geus rek ditimpah deui ku tajongan suku si Dodeng anu geus ngablesur ngancam awakna. Ningali kitu sakilat harita Jakarana luncat ka pelebah Nyimayang bari ngajejek suku si Dodeng tigigir. Seak jebron gubrag si Dodeng labuh. Aduh, jados ya. Si Dodeng ngagoak bincurangna karasa nyeri. Jakarana gancang ngahudang keun awak Nyimayang senanangtung. Nempok itu puguh si Oded ambek sareta terus atuh rek narajang. Tapi sabot keur kitu burudul ka pelebah dinya loba jalma anu daratang nu tayalian rombongan patua kampung anu harita geus anjog. Barudak! Maju ay! Hayo tuwa karongna ku sararea kebung! Patua kampung ngagorowok paparentah ka anak buah ngarah gancang newak garong. Ngadenge kitu sakabehna eueuh anu baha harita keneh bareng nyerang ka musuhna. Bedog menibut bet pating hariuk pangbaraan. Nempok kayaan kitu, si Juha jeung baturna jengkel. Sabab musuhna jadi nambahan, sok sanajan nya oge pangabisana ukur ala kadarna. Tapi ari loba mah teu burung mata kriweuh, antukna mah ger deui we atuh tarung campuk. Samalah Jakarana jeung Nyimayang oge tuluy milu nyerang. Puguh atuh si Juha jeung baladna kateteran. Terus maju tuwa karong coy! Ewak! Hayo! Patua kampung teu eureun terus mere parentah sangkan anak buahna maju. Oded, cucurut jadi ngalobaan yo. Rek terus dilawan atau urang kabur yo? Tanya si Juha ngagorowok ka si Oded, kituna teh bari jeung pakupis nyabetan bedog musuhna. Kadenge pating belentrang. Loba kieu mah mending kabur Juha. Tapi kade ge mulan tinggalun. Udah wek ge mulan dibawa. Tembal si Oded, kituna teh bari culang cileung niangan lolongkrang pikeun kabur. Batur-batur, kabur! Si Oded mere parentah ka baturna sangkan kabur ninggalkeun tempat pakalangan tarung. Jeleng si Oded luncat ka tukang. Karawak kana gembolan hasil ngarampog sareta terus dibawa lumpat. Nempo si Oded anu geus kabur ngabecir pangheulana. Sakabeh baladna teu talangke. Jeleng-jeleng bareng mundur. Geus kitu pating bretek lalumpatan terus kalabur nuturkeun si Oded. Nempo kitu Jakarana teu cicingeun. Sakilat ngablesat ngudag si Oded. Kitu deui patua kampung jeung anak buahna katut Nyimayang teu tinggaleun. Harita kabeh pating bretek lalumpatan bari pating gorowok. Si Oded lumpat mengpeng pangheulana muru ka sisi lembur. Teu lila oge geus nepi leok mengkol ka belah wetan terus ngabecir lumpat satakerna. Teu luak liuk deui ka tukang sarta teu nyahoeun lamun di tukang aya anu ngudag. Lantaran ceuk rarasaanna mah lumpatna geus kacida tarikna. Mangprung siga kuda kabur tina gedongan. Tapi sabot keur jongjon lumpat, kareret aya kalangkang jelema ngajorelat.
Jeleng luncat ka hareupeun tuluy ngabadegang ngahalangan jalan. Uguh si Oded kaget samalah tuluy ngarandeg panon mencerong napas senang ngahegag. Kayaan di pelebah dinya mah teu pati caang lantaran loba tatangkalan jadingan ukur remeng-remeng. Reka mana maneh teh Oded? Meniti babaranting kitu. Si laing tere kabur? Tanya Jakarana anu harita geus aya di dinya. Nyingka sajurig, montong ngahalangan. Tembal si Oded napasna kadenge mending ngahegap. Gancang kadieukeun eta gembolan. Olo hayang we nya. Tembal si Oded hiuk ngayunkeun pereupna ngancam kana beungeut. Tapi Jakarana sakilat ngagilekeun sirahna. Hiuk los pereup si Oded mileupas. Awakna nyolontod ka hareup ka bawah ku tanagara sorangan. Nya dina kayaan kitu. Sakilat Jakarana ngalengkah katukangeun bari ngayunkeun dampal sukuna dipake ngajejek tonggong si Oded. Seak jebrod. Alah, aduh setan, aduh, ya, aduh. Ceuk si Oded awakna rada dongko. Tonggongna karasa nyeri tapi manehna geuwat gentak mali ka musuhna. Tapi kakara oge mali karita geus disampakeun pereup Jakarana anu buleud. Hiuk jebrod nenggel pisan kana cukang irung. Aduh, bebenyi tarap jadas ya, aduh, aing ditimpa ya, aduh, Allah. Si Oded ngagoak, cer getihna ngucur tina irung. Dina kayaan kitu teu diantep ku Jakarana. Sakilat ngayunkeun deui dampal sukuna nyamber tarang. Seak jebrod keuna pisan. Koceak si Oded harita ngoceak deui. Oloyong gebru labuh. Sirahna karasa lieur asa muter. Nempo si Oded rubuh Jakarana sakilat nyamber gembolan nu aya dina cekelna. Hiuk bret. Sakedeung oge gembolan teh geus karebut. Sarta aya dina cekelan Jakarana. Nya puguh atuh si Oded buncelik kuniang nangtung ret ka musuhna hauk nyentak. Kunyuk. Ka dieu kon gembolan aing samangsat. Mana gembolan si laing? Gembolan batur ieu mah. Montong loba bacot kunyuk sia. Ka dieu kan? Kuniang si Oded maksakeun hudang. Sok sanajan karasa sirahna lieur. Sebrut harita nubruk ka musuhna leungeun ngolebat rek nyamber gembolan. Tapi hanjakal. Jakarana rikat ngagiwar bari sakilat ngarengkas suku si Oded. Tolonjong gebru atuh awak si Oded labuh parang didinya teh sisi gawir. Puguh bae awak si Oded tuluy ngaguliti kalande. Terus gugulitikan sorana kadenge gugurobasan. Jebrod tarangna harita neunggar batu anu naronjol dina gawir. Bajuna sarwe awakna ti kakarait kana cucuk. Satuluyna ti gebrus kana susukan. Awakna nyangkorah bari gagarungan. Allah. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.